Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Kurang ngadongeng dieu, kurang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngebantu jejara carios prawira jawara bodalan pasantren. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu setia manco kana dongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin, dilalancarkeun sagala rupinanya tong hilap dirojong, ditaroelan tombol sukreb. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados tenyang kolong ting kana waktos kurang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kabarayun sadayana. Sapoe dua poe teu karas anu tirakat teh geus liwat bisa minggu. Prawira husunaker teu ieu galide rapon kitu deui kuat dina nahan labar, kuat melek, kuat dina wiridna. Ari kitu nama lantaran geus tuman salila cicing di pasantren. Kocapkeun wae atuh. Sanggeus rengse tirakat di jero guha laju dituluykeun ku tirakat di lempangan ka pilemburan. Ngan bae prawira teh kudu jiga anu pireu we alias anu hanteu bisa ngomong atawa pego. Prawira teh sarela eta ukur make bahasa isarah we, nggoning komunikasi jeung sasama. Mitra kaum dangu atuh singketna carita. Poe eta mangrupakeun poe pamungkas prawira teh keur lempang we mapai-mapai jalan gede. Arek ninggalkeun pilemburan, nu maksudna mah arek mulang ka sisi leuweung nyata ka padumukan Aki Hamjah. Rek asup dewe cenah ka jero guha. Kayaan teh kiwari geus liwati sareupna. Malah sakedeung di oge azan magrib. Atuh kulantaran kaburu waktuna netepan magrib, prawira teh nyimpang heula ka tajug. Nu aya di eta lembur. Sabada tepi ka eta tajug langsung we abdas. Rengse abdas atawa wudu sup ka jero eta tajuk. Nu kasampak di jero tajuk teh geus rempeg ku urang lembur anu bakal tetepan bara jamaah. Ngong kadenge anu komat. Rengse komat saurang lalaki pangkolotna maju ka paimbaran mingpin salat jadi imam. Atuh nuliana temani ngabari satu kangeunana ka asup prawira. Rengse netepan magrib, prawira teh henteu langsung mulang kagok cenah angkewe rek nungguan heula Isya. Wanci Isya geus cunuk. Prawira milu deui netepan bara jamaah. Rengse netepan Isya, laju we atuh prawira teh kaluar teh eta tajuk jeung urang lembur anu sejenna. Prawira teh laju ditaranya ku urang lembur. Nah, saha cenah ujang teh? Urang mana di mana rek ka mana? Prawira anu masih keneh kudu pireu atawa ulah waka cacarita samemeh tabuh 12 beuting mah. Atuh nembalan teh ukur make isyarah. Urang lembur anu nanya teh henteu papanjangan teteh lagening cenah. Eta jalma teh pireu atawa henteu bisa ngomong. Prawira oge kebat we lempang gancang ninggalkeun eta tajuk. Kakara oge sababara lengkah. Kadenge aya sora anu ngagorowok tirbah kulon. Sora jalma anu menta tulung. Bade jeung gogorowokan aya bangsat cenah. Prawira anu ngadenge eta sora gentak ngajorelak. Gerakana estuning cepat naker. Katempo ku urang lembur mah prawira teh jika anu ngaleungit atawa ngiles. Buku we atuh urang lembur anu nyakesian teh mani kaget. Keur mah kaget ku sora anu menta tulung. Alah, ngaleungit palbe. Eta jalma piru teh. Alah, aneh. Nasaha teu teh jelema teh?
Nya aneh geuning eta jelema teh bisa ngaleungit. Boa-boa lain jelema jang. Nah naon maksudna palabe? Sanes jelema kumaha? Jang endi jadi penasaran pok atuh palabe teh nemalan deui. Nya bisa jadi. Tadi teh lain jelema tapi bangsa jin. Meureunnan jin Islam anu ngadon netepan berjamaah jeung urang. Har bangsa jin. Alah tiasa janten nya palabe. Nu name teh bangsa jin. Nya jang meunggeus ayeuna mah hayu urang ka itu. Urang sampeurkeun eta kadenge sorasi oman tulung-tulungan. Aya bangsat-bangsat kitu. Palabe teh kuda giroe ngajakan jangan di nyampeurkeun Mang Oman anu menta tulung. Sagtuna palabe jeung jangan di. Urang caturkeun di lebah kulon katempo saurang lalaki keur gogorowokan nu tayalian ti Mang Oman. Sedengkeun teu jauh ti dinya di palebah kandang domba. Aya nu ngacuring ka ngabarata kelumpat bari memanggul anak domba. Jelas maksudna mah eta bangsa teh pasti bakal kabur da puguh katohyan ku Mang Oman. Bangsat anu kabur teh jadi kanek. Kulantaran teu kanyahoan dihareupeun jajalaneun bakal kaliwatan da aya nu nangtung ngapetega saurang lalaki. Jelas tina kaayana mah eta lalaki teh masih keneh ngora. Puguh we atuh eta bangsa teh mani reuwas. Geus henteu loba catur laju we ngacorelat bari nyabatkeun badogna kolebat. Badog teh dikadekeun kana beuheung eta si lalaki. Tapi aneh eta si lalaki teh ngadadak ngiles. Leungit tina paningali eta bangsat. Puguh we atuh mani molohok kaget mata si meuteun. Dina kayaan kitu teu kanyahoan. Kana cangkengna teh aya anu noel. Barang diliuk gebeg. Tetela geuning anu noel teh tayalian ti si lalaki anu bieu ngaleungit. Jujurig, maneh teh jujurig. Nya jujurig. Ceuk eta si bangsat mani soakeun. Panohna mani molotot beungeutna mani sapa awakna mani ngadeg-deg. Geus kitu mah teu antapara deui. Laju he atuh eta anak domba teh dilepaskeun. Geus kitu mah berang-bang we lumpat ngejat ninggalkeun eta patempatan. Sabada si bangsat geus kabur ninggalkeun eta patempatan. Buru dua urang lembur teh datang. Barang serong kalabah dinya breh katingali aya saurang lalaki ngora. Bari jeung katempo ayana ka domba. Atuh urang lembur teh geus henteu loba catur. Laju cung jelang bari pating korowok pating corowok tewak cenah tewak ta bangsatna. Ari kitu nama urang lembur teh henteu apaleun nu sanyana. Kapan eta si lalaki ngora mah lain bangsat. Bangsatna mah geus kabur. Ngan bae Mang Oman henteu wawuheun da puguh kapan remeng-remeng ningali kaayaan bangsatna oge. Henteu jelas ku papakean jeung bebeungetanana. Ayo tewak. Enya, sok bah. Alah. Taya geuning bangsa teh kapanggih. Sok bah ti areup atuh. Ti heula. Tewak. Iling ku aing urang tewak euy, ceuk Bahuja anu minang ka Jawara lembur. Manehna pangheulana ngagajleung rek nyangkalak eta si lalaki. Ngan bae mata aneh atuh. Eta si lalaki teh bisa ngilas les leungit tina paningali Bahuja sabarakan ja. Ayeuna ka mana jelema teh ngilas euy? Itu hanapeun tanggal asem geuning mah. Alah, nya bisa ngilas euy. Bener we si lalaki teh geus kasampak mindah tempat. Nangtung bari nangkep harigu hanapeun tanggal asem. Puguh we atuh Bahuja sabarakan ca teh mani beuki kaget. Sakedapan mah ukur pating polohok we. Ngan bae basa sadar kana kaayaan tetep cenah eta bangsa teh kudu sakancang dicangkalak kudu beunang. Geus kitu mah Bahuja ngajakan ka baturna. Pikeun ngaraponan atawa nyangkalak deui eta bangsa jeleng jeung cerelat. Bari geus ngalugas pakarangna sewang-sewangan. Hiuk.
Bedog pating hariuk rek disabetkeun ka eta si lalaki. Tapi kawas tadi we, eta si lalaki teh ngadak leungit, ngiles tina paningali urang lemur. Ningali kanyataan anu sarupa kitu, bauja sabarakan sate kiwari mah Tuhan teu gagabah. Boa-boa cenah eta bangsat teh lain bangsat samanea, bangsat anu gagah sakti mandraguna. Kade. Ieu bangsat teh bisa ngaleungit euy. Alah bisi ngabongohan ka urang. Kumaha tadi geus kieu bah? Anya, alah, teteh eta bangsat teh bisa ngilas, bisa ngaleungit. Mondor tong hareup teuing kan. Wabah urang sing hareupan. Oh bisi marane mah cilaka euy. Ceuk bahu zaman teh hariwang inggis urang lembur teh cilaka. Arek sing hareupan ku sorangan we. Katempo bahu jate geus ngareng keneh kemasang jurusna. Geus kitu mah seak dia jeleng narajang di kata si lalaki. Sakali ieu mah eta si lalaki teh hanteu ngiles, hanteu ngaleungit. Tapi mapag datangna panarajang gedug des. Bedog dina cekelan bah uja teh maceleng. Bah uja teh atuh mani kaget teh lah geuning cenah eta si lalaki teh sakitu hebatna. Ukur ku sakeprakan bedog dan geus lesot tina cekelanana. Ngan bae jelas eta si lalaki teh henteu males narajang ukur ngabela diri. Pikeun bah uja beuki kaget nu lain dikieuna. Dina kaayaan kitu. Kadenge sora palebe anu cacarita. Mundur, uja mundur. Ke ulah gagabah ieu. Anu dising hareupan teh lain jelema euy. Bah uja teh atuh mani kaget. Laju ngakajreng ka tukang bari nyampeurkeun ka palebe. Alah, naon maksudna ieu teh, Kang? Buat nyebutkeun. Anu disangarepan ku abdi teh lain jelema. Nya. Eta jalma teh lain jelema. Da puguh tadi ge babarengan salat atawa netepan berjamaah di masjid. Ngan bae basa ditanya teh hanteu nembalan. Jika anu pireu we ngan bae bisa ngiles bisa ngaleungit. Anya bah, bisa jadi eta jalma teh bangsa jin Islam. Bah uja teh atuh mani ngaulang nanya cenah. Eta si lalaki teh lain jelema tapi bangsa jin. Tapi da tadi ke kasaksian kapan. Ceuk Mang Oman mah eta jalmana anu geus mau ke domba teh. Da buku lumpat nage kalabah dinya. Ge nu bener ieu teh Kang. Sabira ku bangsa jin jelas. Kapan ceuk si Oman oge. Bangsa teh lumpatna kalabah dieu malahan mah jelas kapanggih. Aya anak domba. Moaneh nganjurik nu teu kadeuleu. Inang tu eta jelema teh. Nya bangsa. Tapi kapan tadi ge kasaksian? Nya eta lalaki teh milu salat berjamaah babarengan. Samalah basa geus aya di luar hentaju. Nya kasaksian. Meh bareng jeung sora si Oman anu tulung-tulungan eta si lalaki teh ngadak ngiles, ngadak leungit. Jadi teu mungkin lamun eta si lalaki bangsatna. Oh gitunya. Keun atuh. Urang sampeurkeun di we, urang taros ka ngarah puguh. Ceuk eta bahu ja penasaran. Geus kitu mah laju nyampeurkeun deui ka eta si lalaki. Anu katempo masih keneh ngacanteng we nangtung merhatikeun ka urang lembur. Basa bahu ja geus aya di hareupeun eta si lalaki boga tutumanya. Nah, Tuan Dika sabenerna teh. Nah, Andika teh lain bangsat ieu teh. Cik eta bahu jatuh manya ka eta si lalaki nu tayalian di prawira. Anu ditanya hanteu nemealan da puguh kapan prawira teh masih keneh teu meunang ngomong. Ukur manehna teh AAUU we. Jelas cenah eta jalma teh geuningan pireu hanteu bisa nyarita. Ai geuningan teu bisa ngomong. Boa-boa anu dicaritakeun ku Kang Lebe teh bener. Nya ieu lalaki teh lain bangsa manusia. Kitu cekeran tes Basuta teh. Atuh Basuta teh beuki penasaran.
Yeay, Ganjang jawab. Nah benar, Andika teh lain bangsat. Jeung di, nah saha tuh Andika sabenerna, jelema atawa bangsa jin ieu teh? Ditanya deui ku Bauja. Pikeun kadua kalina Prawira teh hanteu nembalan keneh. Cicing we malahan mah ukur ngabatem. Puguh we atuh Bauja teh mani kaget. Ai kalakang ngabatem geuningan. Saha sok bejakeun? Saha tuh Andika sabenerna teh? Boa-boa. Nyalain jelema tapi bangsa jin euy. Prawira akhirna mah leuwih hade ge ngejatuh cenah ninggalkeun eta patembatan. Da puguh moal bisa ngajelaskeun anu sabanarana. Cuelat! Prawira teh ngiles tina paningali Bauja sabaraha hancah. Puguh we atuh, eta urang lembur teh manis colohok. Anak itu mah bener cenah. Eta lalaki teh lain manusia tapi bangsa jin. Geus kitu mah Bauja teh nyambeurkeun we ka Balebe. Manehna oge yakin nya cenah Kang nu bieu teh tetela geuning cenah lain jalma. Tapi bangsa jin da puguh ditanya teh kalah kahan teu nembalan. Malahan mah kalah ka leungit kaban kasaksian ku sararea. Leres geuning Kang. Nu dembe teh lain jelema tapi jin meureunnya. Nya puguh ge kitu. Kan bae meureunan eta jin teh geus saat nulungan. Nya bisa wae ngahadang bangsatna. Tuh kapan anak mena ge hanteu tulus dibawa ku jalma jahatna. Sumohon tiasa jantennya Kang. Oman, kadieu. Bauja teh atuh nyalukan Mang Oman. Laju Mang Oman teh ditanya. Nah cenah kungsi nyaksian tagarongna kumaha papakeanana kumaha rupana. Ana ditanya teh Mang Oman oge sanyana mah henteu jelas. Ulantaran ukur katempo we ngacuring Kang ngabalag bagi hideung. Bari ari domba nama kapan katingali da bodas. Jadi henteu sidiknya kagarong nama Oman. Enya bah, puguh ge ukur katingali we ngabalag bagi hideung. Ngajuring Kang bari manggul anak domba. Ngalumpatna ka lebah dieu. Lamun gitu mah bisa jadi. Eta lalaki anu kasakian kurang teh lain bangsatna euy. Nya tapi ceuk Palebe teh bangsa jin anu geus saat nulungan. Bauja sabarakan teh jadi boga kayakinan. Bener cenah. Eta lalaki mah lain bangsatna tapi bangsa jin anu geus saat nulungan we. Kayaan di eta lembur teh jadi kujrut. Beting eta urang lembur teh atuh loba nu pating kacawis we jeung bada baturna. Nah anu bener Akang, anu geus nulungan ngagagalkeun eta garong teh bangsa jin. Nya cenah mah kitu. Malahan mah ceuk Palebe mah eta jin teh milu salat berjamaah. Aneh atunya bapakna. Asaku kakaraeun teuing ieu di lemur urang kabejakeun aya jin. Kapan nanti baheula oge? Acan kungsi aya nu manggihan atawa kabejakeun. Nya duka teuing meureunan kaparengan we. Aya bangsa jin anu ngaliwat ka lemur urang. Ngadon netepan berjamaah. Da kapan cenah mah kitu. Ari bangsa jin masuk milu ka manusa. Ngimam ka jelema. Nu bener ieu teh Ujang, nah bener aya izin. Lain izin tapi jin atuh mak. Eta mah gesud mah teh. Salila mak nyunyuhun hulu salila hirup lieu lembur kakareun teuing ngadenge aya jin. Kapan tara kabejakeun ieu? Nya duka mak. Panginten keur kaparengan we ka lemur urang teh aya nu ngalangkung. Nya eta jin teh haat nulungan. Bangsat domba teh henteu tulus. Aya ku araraneh teuing eta tuh nya. Ka mana cenah eta jin teh? Nya duka tuh mak. Da teu aya nu terang. Cenah mangilas. Lamun zeug katimu mah Ujang. Padahal mah penta nomer. Atawa menta milik. Da kapan cenah jin mah sakti mandraguna. Sugan we daek ngabantu ka urang.
Kapan urang teh jalma susah. Nah, hari emas sok mana wae. Teu meunang mah teu kengeng. Urang teh kedah meta tulung maka kersa nu maha kawasa we. Suka ngelantarana maka sasama manusia. Teu meunang ka bangsa jin. Kapan ari bangsa jin mah dina nulunganna oge pasti. Aya kahayang, sok aya balitunganana. Ih, nyamoal atuh Ujang, kapan tadi cek Ujang cenah eta jin teh milu salat berjamaah. Pasti eta jin teh soleh alias jin Islam. Ih, hari emas suka mana wae teu kengeng mak. Manusia mah kapan leuwih mulia. Urang teu meunang muntang tulung ka bangsa nu kada ditu. Sok sanajan jin Islam. Si Ujang mah dibejaan deh. Nya mah geus we kumaha maneh atuh Ujang. Gitu diantarana bae urang lemur anu pating kecawis jeung pada baturna. Sedengkeun ari nu dicaritakeun atau diobrolkeun mah aya lian ti parawira da buguh lain jin lah tuh. Kiwari teh geus kebat mulang ka sisi leuweung. Sup dewe ka jero gua arek nyacabekeun tirakatna euleuh mitra waktosna geuning barantos teh nyekapan. Cak urang tuna heula ieu jajar carita parawira teh nya. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mang nganuhkeun tina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sadaya kakiranganna Mang Unur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.